Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalawora bisik ke tenai batur seri urang sumegrupna langsa naon-naon piwarangan bapak guru pigawe sing gancang omat ulah rek kalangke piburukna regepkeun ku sarerean itu deui ka ibu gurunya itu teu aya bedana tegesna sarua bae sabab eta anu ngawulang ka urang hayu batur urang diajar sing suhu ulah lalawora bisik engke tenai batur seri urang sungagupna langsa hirup mencil bunga hiji jeung batur eta goreng pisan moal aya gotong royong mending mana rea batur jeung nyoman hayu batur urang diajar sing suhu ulah lalawora bisik engke tenai batur seri urang sumegupna langsa jalma anu hirupna teu daek kecampur kanyahona kurang daongan pisahkeun maneh mun cilaka